Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nami Abdi Rika Diah Pitaloka dari kelas 12 MIPA 2. Abdi hoyong macakan biantara anu bertema perpisahan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ti payun mangga urang sami-sami panjatkeun puji sareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala nu mana dina kesempatan ieu urang sadaya tiasa ngumpul dina kaayaan sehat walafiat. Sholawat miwah salam mugi tetap dilimpahkan ka junjungan kita sadayana urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehilaf ka keluargana, sahabatna, oge ka urang sadaya salaku umatna anu insyaallah taat kana ajarana. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sadaya anu kusim kuring dipika hormat Bapak atawa Ibu guru sareng kepala sekolah. Abdi nyuhunkeun waktosna kanggo abdi anu ngawakilan rerencangan kanggo nyampaikan amanat dina raraga acara perpisahan kelas 12. Tehilaf abdi oge ngawakilan rerencangan pikeun ngahaturkeun rewu nuhun laksaketi kabingahan ka Bapak sareng Ibu guru anu mana tos ngajarkan abdi sadaya loba hal. Asa kamari keneh abdi lebet ka sekolah ieu, ayeuna tos kedah paturai tineng deui. Simkuring sareng rerencangan bade neraskeun sakola kanu langkung luhur ngahontal cita-cita. Seueur pisan anu bakal janten paninengan. Di sekolah simkuring neangan ilmu pangaweruh anu didugikeun ku ibu sareng bapak guru mugi aya mangpaatna khususna kanggo abdi. Mugia naon anu diajarkan ku bapak sareng ibu guru ka urang sadaya tiasa dimanfaatkan ka hal positif sareng manfaatna kanggo nusa, bangsa sareng agama. Mugi-mugi amal kasayan mana bapak miwah ibu guru kenging walesan ti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kuring oge bade nyuhunkeun hapunten kana sagala kalepatan abdi sareng rencangan. Mugi-mugi ibu sareng bapak guru tiasa ngahapunten kalepatan abdi sareng rerencangan. Tehilap kanggo adi-adi anu masih keneh diajar di sekolah supaya diajar sing enya-enya. Lamun bae orang ketinggalan diajar pasti bakal ketinggalan dina sagalana. Pamungkas simkuring sareng rerencangan nedapi duana sang tiasa naraskeun ka sakola anu langkung luhur. Rupina sakitu bae anu cariosan ti simkuring, mudah-mudahan aya mangpaatna kanggo urang sadaya. Kirang lebihna nada dihapunten, nu mana kasalahan mah milik abdi sareng kaluwihan mah ngatiasa datang ti Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.